Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu haduran tebang dangu deui sareng Mang Maman. Baraya kaum dangu hapunten pisan tiasa nembean deui ngadongeng deui hiburanna. Dongeng Mang Maman teh kiwari teh Mang Mamana nuju ke haroream. Nya aduh hapunten we gasadayana mugi atuh dina dongeng badaran dongeng Mang Maman teh tiasa ngahibur kasadayana. Mugi kahibur ku Mang Mamannya. Mang Maman teh di dieu bade naraskeun hancah anu kiwari katunda baraya kaum dangu kalayan judul Ririwa nu dikarang ku Bapak S. Sabagah anu diropea deui ku Mang Maman. Urang teraskeun baraya kaum dangu ka bag atanapi episode 2. Lamun teu lepat hanca anu kiwari katunda teh manehna nyegruk ceurik hatena peurih ngeng rarasaan anak kadenge deui sora indungna. Maneh teh budak kimu lain anak emak. Atuh berebeuy cipanona ngelembere sarta sasambat kanu kawasa dina jero hatena. Gusti, saha atuh pun bapak sareng pun biang teh, emak, abah, ieu abdi. Dugi kadenya nya baraya kaum dangu anu hanca kiwari teh. Sok urang teraskeun deui, hayu urang lebeuh ka alam carita. Haya, haya, hus, hus. Sora lalaki keur ngagebahan manuk piit nu areunteup dina pare. Kaleng nu rantui ditalian terus ditalik atuh teng golombrang baraya kaum dangu. Ari bebegig tinga ari geug jiga jelema hirup. Si horeng saleh nu tunggu bibuateun teh harita keur diuk di saung. Gelila jual saidah nganteuran ngajingjing teko bari ngelek boboko bus ka saung sarta pok ngomong, "Tosana ang pangintennya Kang, puguh kaporotan margi meulem ulen heula, tah geura mangga raosan." Tong jadi pikiran idah, akang mah geus teu nginget-nginget kadaharan, kumaha manggihna wae, ku diampihan oge geus untung, jawab Saleh. Saidah teu ngajawab kalacur ngeusian cangkir bari ngasongkeun ulen. Baraya kaum dangu kumargi buku anak teu aya 2 lambar urang ajleungkeun wae nya baraya kaum dangu kumaha kersana baraya sawios diajleungkeun. Sawios mangga atuh urang lajengkeun. Asana kudu ninggalkeun idah teh, ceuk Saleh maninga haruk. Janten akang teh sacita-cita sareng abdi teh nya. Jawab Saleh pondok. Gabrug saidah ngarangkul deui sageruk ceurik bakat ku bunga. Sirahna ku Saleh diusapan. Keur jongjon kitu gorowok aya nu nyentak. "Saidah,
Narawonan eta deh ha. Dua anak ngoreja terwasun. Ari breh nu nyentak teh Pasura keur nulak cangkeng. Malah geus lila Pasura aya di dinya teh. Sarta omonganana saleh jeung Idah kumanehna kadenge kabeh. Saleh, kurang ajar sia. Manu keredem di ande bae ha. Ayo mantog. Aku tantu tapas di kebon kalapa kaimahkeun. Cek Pasura bari tutunjuk. Saleh teu loba omong. Leos indit ka kebon kalapa. Ari Saidah balik ka imahna. Barang geus areuweuh gek Pasura diuk dina saung. Bari melong ka anak tereena anu keur leumbang. Badaya kaum dangu keur uleng netep anak tereena. Pecenghul Mang Intah datang ngaliwat kadinya. Acida manehna heraneunana nempo Pasura aya di saung teh. Pok wae ditanya. Damel naon ngaleungeut di dieu, Pak? Pasura ngareunjag asa kagebah. Bari ngaliuk pok ngajawab, geuning Intah beud ngareureuweus. Ieu puguh keur neudeup budak tuh gara dembo. Tangtunganana sakitu leunjangna, leumbangna ngaleng hoy. Lah ieu mah madak ngagugah hate jauh pisan jeung indungna de. Tangtu wae leuwih geulis mah atuh Pak. Margi sanes indungna. Pantes rek teu rarimbag oge. Naon Intah? Lain indungna dedengan teh. Sumuhun. Nyi Oneng mah teu boga anak. Da Saidah mah anak Kisoma. Janten Nyi Oneng ka Saidah mah anak sampeuran. Aduh, ceuk Pasura bari nebak tuwur. Intah, kuring nu ngurus ka Saidah deh. Tapi cilaka gara-garana mah lantaran budak deh bogoheun ka si Saleh. Lebar Intah. Terus terang lebar kuring mah. Jeung ku Badur mah naon salahna? Lamun dikawin ku kuring, ceuk Pasura. Bari derek-dek ngadongengkeun nu kadenge ku manehna tadi. Mang Intah keurung baraya kaum dangu teu lila pok ngomong. Leres bapa teh hoyong ka Saidah. Ngan bingung akalanana. Cing kumaha pamanggi Intah. Cik Pasura bari melong. Nu dipelong nyeh seuri. Bari terus ngaharewos kawas budak. Pasura unggeg-unggegan di harewosan teh. Bari omongna. Keun Intah, ku kuring rek dijalankeun eta babadade. Sugan wae hasil deui, dadara gagal diori Intah mah. Kidinya terus baralik nu saurang ngulon ari Mang Intah ngetan. Ari Saleh barang tepi ka kebon kalapa, terus nyampeurkeun Kang Rasdi. Nu harita keur ngumpulkeun tapas kalapa. Rasdi teh badegana Pasura. Taun-taun babantuna teh teu ingkah balilihan. Da geus teu boga indung bapa. Jeung teu daek boga pamajikan deui. Sakitu geus nyedek ka kolo teh kawas teu payu bae. Padahal rupa manehna teh kasep. Barang nempo Saleh nyampeurkeun, pok miheulaan nanya. Aya naon Jang ka dieu? Ari nu dunggu cawa saha? Nu mawi Kang, Pasura teh bendu. Abdi kadah ngalutan tapas ti dieu. Nah da ieu mah bigaweun akang. Duh ka atuh, ceuk Saleh. Bari ngadadarkeun kalakuanana kaparago ku Pasura. Kun wae Jang tong hariwang. Ari Idah hayang
Ujang suka mah pek wae teruskeun ku akang diaping. Hanas pasura antep wae tong didenge. Jadi rada gelo tah kolo teh. Ceuk Rasdi bari nyerenge seuri. Nah, kumaha kitu Kang? Saleh heraneun. Moal salah tah si haram jadah teh. Hayangeun ka Saidah meureun. Geus puguh indung kukutna direbut. Ayo deui ayeuna hayang ka anakna. Nah, ma oneng teh sanes ibuna Saidah Kang. Lain, ibuna mah maot waktu Saidah dilahirkeun. Kulantaran Kang Soma susah ngurus orok. Ruk wae ngawin ce oneng. Nu mata kawas ka anakna wae da puguh. Ngurusna ti keur orok beureum keneh. Ari Ujang waktu Kang Soma jeung ce oneng lalajo pasar malem ka kota. Manggih budak kikilitikan cenah. Bari ibu-ibuan ngagoroan indungna. Ku Kang Soma di bangku terus disalabarkeun. Tapi eueuh nu ngaku terus wae dibawa balik sarta dirorok. Baraya kaum dangu. Cipanon Saleh rimbai ngadenge dongeng Kang Rasdi teh. Pikiranana malaweung kacipta indungna gogoakan neangan anak. Sarta kadeuleu manehna keur budak dipangku ku bapa kukutna. Bari diupah apeh peda ceurik hayang ka indungna. Tungtungna segeruk manehna ceurik saenggeus beak diceurikeun. Pok manehna ngomong, atuh abdi sareng Saidah teh sarua pada jauh jeung kolotnya Kang. Nya kitu sareatna mah. Tapi hakikatna mah leuwih deukeut bata nu sejen. Sabab geus pasti Ibu Rama Ujang kalelebanana. Jigana teh beurang beuting Ujang pasti dipika inget. Jadi pertanyaan naha hirup keneh atawa geus paeh? Jawab Rasdi. Upami kitu mah atuh Kang, abdi sareng Saidah teh aya dina maung. Kumaha nya pi akaleunana? Urang mah tong nyirikeun. Maneh aya kasieun. Abi-abi bae bari nalinggakeun pasura sarta ngabing Saidah. Laras Kang, abdi sejatumut kana pituah Kang. Ceuk Saleh. Bari milu ngabus-ngabuskeun tapas kalapa kana karanjang. Sanggeus karanjang pinuh terus disalangan sarta ditanggung kuduaan. Barang teu bika imah reug eureun di bibir. Terus tapas teh diasup-asupkeun ka kolong imah. Baraya kaum dangu sajeroning kitu kadenge ku manehna. Pasura keur ngambek ka pamajikanana. Terus ku maranehna didengekeun. Memang urang teh teu buas ka maneh teh oneng. Geus teu becus ngurus imah-imah acan. Palupuh kalalotor tara dikumbah. Buruan barala tara disabuan. Geus puguh kolong imah mah. Ayeuna ngabulaan salaki teu bener deui. Kejo daris geus puguh cai mah maneh herang eueuh tehna. Deungeun sangu teu karasa sambarana. Kawas lain pasakan awewe. Naon adu ka becus maneh teh? Ceuk Pasura dipopolotot. Nah, kedah kumaha tuh Pak? Jawab Nyi Oneng. Kedah kumaha? Dasar awewe belegug. Sakitu geus diterangkeun teh. Keukeun nanyakeun keneh. Yo Oneng, urang mah hayang ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, ngeunah angeun. Ari ieu sabalikna pakarangan kalalodor papasakan teu ngareunah. Geus montong masak lebar. Isuk nu masak kudu Saidah, ngarti? Ceuk Pasura bari ngareret ka Saidah. Nu direret unggek nyumanggakeun. Ari Nyi Oneng nyurucud si panona
umur-umuran boga salaki kakara harita ngarasa diambek disengklek-sengklek beak bersih. Baraya kaum dangu isukna nu nyayagikeun dahareun teh Nyi Saidah malah harita geus waktuna dalahar sabab Pasura oge geus datang. Tapi barang angen nu disayagikeun diasaan ku Nyi Oneng mani diburakeun deui baraya kaum dangu lantaran asin loba teuing uyahna jeung lada loba teuing pedesna. Aduh Ida, nah barang asakan teh mani pangset jeung lada kieu. Cilaka ye, gara-gara kudu dicarekan deui, ceuk Nyi Oneng. Bari nitah diasaan ku Saidah. Barang ku Saidah diasaan ongkek diutahkeun deui baraya bari melong ka indungna pok ngomong, "La ilaha mak, tadi teh seueur teuing uyah sareng pedesna lantaran abdi geumpeur ninggal Pasura dongkap. Kedahna dicipatian deui. Hari bieu kalah diuyahan jeung dipedesan. Alah, kumaha atuh emak?" Ceuk Saidah rek ceurik. Arek oge indungna engab rek ngajawab. Kaburu jol manten Pasura datang. Di sarangah serenge pok ngomong, "Geuning geus nyampak dahareun Ida. Bener kudu kitu jadi awewe mah. Sing hideung sing singer. Ngarah lamun boga salaki dipikanya hari ieu meunang masak Ida." Sumuhun Pak, jawab Saidah arapap eureupeub. Gek Pasura diuk gap kana cukil terus nyodok sangu di kana biringkeun sarta dikuah ku angeun. Nah ari celebek teh mani calangap kawas kabuhulan panona molotot ka Nyi Oneng tapi nu dihuapkeun terus dipaksa diteureuy. Nyi Oneng tungkul sieuneun. Saidah olohok nampo nu euleugegan kawas rek utah teh. Baraya kaum dangu barang nu dihuapkeun geus kateleg pok Pasura nyarita, "Ida, ieu angeun teh meunang nyai?" Nu ditanya unggeuk awakna ngeleper ari Pasura cakakak seuri bari omongna, "Heuh, bener ngeunah ye barang jieun teh. Karasa uyahna karasa bedesna mani beuleum kieu. Bisa Idah nyai mah masak teh teu cara si Oneng." "Dayo ka badutna," ceuk Pasura bari jebi ngareret pamajikanana. Baraya kaum dangu pamajikanana mureleng disengklek-sengklek teh. Atena heran ku pamolah salakina. Ari nu ngeunah disebut teu ngeunah, nu teu ngeunah disebut ngeunah. Pasura nempo pamajikan mureleng teh haok nyarekan, "Nya make neleh ka aing Oneng. Dajeng enyana maneh mah eueuh kabisa. Teu sarua jeung Saidah mah jauh-jauh. Abong lain anakna." "Wah, tong nyarios kitu," ceuk Nyi Oneng reuwaseun bari nyuuh kana suku Pasura. Ari Saidah ngaranjuk barang ngadenge manehna lain anakna mah Oneng. "Nah make dong nyarita segala rupa. Dajeng enyana lain anak maneh jahat sia deh. Salaki hayo dititah ngajual maneh ka deuli da ngaraba bisanya hayang dikawin ku kami bogoh ka kami."
Ngarti kami oge maneh teh heroi ku raja kaya kami. Pedah kami nunggelis di sana teu baraya. Gerong meureunnya. Nyingkah montong rungka rangkul sabel. Cek Pasura bari ngejaatkeun sukueuna terus dijejekeun. Baraya kaum dangu anyi oneng ngagorentel. Terus hudang deui gabrug ngaronto ka Saidah. Bari ceurik ngaguk-guk pok ngomong pegat-pegat. Ida, bener Nyai teh lain anak emak. Tapi emak teu narima ari ngusruk-ngusruk bapa Nyai kudu kadeuli mah. Saidah teu nembalan sageruk bae ceurik eueuriheun kawas anu nyeri pisan. Ari Pasura daharna teu terus gejlig ngaleos kaluar. Di waktu harita laki rabinyi oneng jadi aud-audan. Pasea mah pasea taya halodo panyadapan. Batinyi oneng katekan pisan. Kitu salah kieu salah saban tepun saban gowowok. Geus puguh lamun aya kasalahan. Eueuh kasalahan oge jigana teh dijajadikeun. Tungtungna brek Nyi Oneng gering ripuh, awakna begang mani ngongkoeng. Beungeutna sepa haripanona celong mani darekok. Katurug-turug eueuh nu ngurus dalamun dikaulan ku barudak heug kapanggih ku Pasura ngambekna teh luar biasa. Lantaran kitu barudak teh ngarawatanana Ma Oneng sok maling-maling. Kitu deui saleh mah sajabat timindeng nungguan teh sok mencetan sagala rupa. Kacida nyaaheunana ka indung kuku teh. Baraya kaum dangu malah harita gering naripuh pisan. Atuh saleh jeung Saidah teu warani ninggalkeun. Dariuk bae gigireun nu gering. Bari tingaring hak ceurik nempo nu balik mepeh teh. Nyi Oneng nempo barudak ceurik teh pok nyarita pegat-pegat. Saleh, Ida, tong ceurik Nyai. Emak geus tumampra kanu kawasa. Sing tawakal ujang, Nyai, sing bisa silih belaan. Arek oge engap saleh rek ngajawab. Gorowo teh titukangeun aya nu ngambek. Si Horeng Pasura jeung Mang Intah karek daratang. Kunaon maraneh deh, make lale we, nyiar-nyiar bika susaheun, yeuh. Nu gering mah mun teu cager paeh, ngarti? Ngadenge omongan kitu nyel saleh bijil nafsuna. Yung nangtung bari tutunjuk. Pak, cing kawas lain kolot wae nyarita teh. Kuring teh manusia pak, boga rarasaan. Dikikirik tapi kasagede anjing diurus teh ku Ma Oneng. Nah indung kukut angkak-angkakan kuring teu meunang ngurus. Ceuk saleh bari nyirintil. Alah, Pasura nyeungsirikeun. Eta kicik wani ngagogogan ajag. Inca, deuleu eta manis sisirintil. Jiwir kadinya pundukna. Sruk. Mang Intah kahareup. Tereuweuk baju saleh ditongtak hapek dicabok. Leng saleh lieur rarasaan imah teh mui. Tina irungna curulung bijil getih.
Baraya gaum dangu nempo kaayaan kitu Saidah muru gap nangkep Saleh maksudna supaya ulah ditenggel deui ku Mang Inta. Ari Basura kacida nafsuna nempo polah Saidah kitu teh. Karawek leungeunna ditongtak gurudug digusur. Ari geus lesot nangkeupna manehna molotot bari ngomong, "Mantog sia budak timu. Isyarat ieu sia demeunang ngajedog di imah aing." Bari ngararasakeun ka nyeri, Saleh netep ka indung kukutna. Terus ngareret ka Saidah nu ngingahak ceurik, pok ngomong, "Idah, mi HP emaknya akang rek indit, lain tega ninggalkeun Idah jeung emak teh. Tapi dalah di kumaha atuh di dieu oge ngan ukur nyiruruk," ceuk Saleh bari ngaleos. Baraya kaum dangu cipanon Saidah reumbai bari neuteup kanu ngaleos. Barang Saleh geus kaluar, manehna mali kanu gering, kacida riwaseunana nempo panon nu gering molotot teu ngiceup-ngiceup. Terus wae diguyahkeun bari omongna, "Mak, mak, yeuh mak, 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 yeuh." Nu gering teu nembalan, malah awakna diguyahkeun teh oya gabe. Gauk manehna ceurik jejeritan bari ngagulang gaper indung terena anu geus maot. Di lelewek eta tatanggana pada terang yen Basura kapapatenan da puguh kanu beunghar jelema teh mani merul kawas lulut pada daratang bela sungkawa. Ari Basura nyaan mula sarana teh da make mencit munding segala rupa atuku sararea pada maruji yen enya Basura mah nyaah ka pamajikanana teh. Padahal saenyana mah lain nyaah tapi bakat hubungah itung-itung pakaulan sabab bakal jongjon ngakalanana Saidah. Malah hajat gede teh pituahna Mang Inta supaya perhatian Saidah ka Basura henteu goreng. Sugan wae cenah metikna Saidah babari, bisa buru-buru ka untun tipung ka tambang beas. Barang mait geus disolatkeun bering sararea ka astana, Saidah leumpangna bari nyekel pasaran sarta ceurik inghak-inghakan. Hari mait geus dikubur, Saidah teu daek balik, kalah brek deku goak ceurik ngabangingi bari nyakaran kuburan nu taneuna beureum keneh. Kudu diupah apeh teh, batan daek indit mah kalah pageuh nangkep kuburan ngan kurasdi ngaguguna teh. Isukna Saidah geus ngenceling deui indit ngalonggo kuburan. Barang tepi kasampak aya lalaki keur sila mendeko bari ngadoa husu pisan. Baraya kaum dangu ari ditelek-telek bet Saleh nu ngadoa teh, atuh gabruk dirontok segeruk ceurik. Saleh eureun ngadoana bari nyekel Saidah pok ngomong, "Idah, kacida akang beurihna waktu emak wapat teu bisa nungkulan. Malah kamari oge saenyana mah akang oge aya di Kang Rasdi.
Tapi ngahaja teu jajab nu dimaksud ayeuna wae supaya jongjon syukur idah ka dieu bisa papanggih heula jeung akang geus tong ceurik nyai. Kang, Ceuk Saida dumareda. kumaha piakaleun abdi ayeuna amatos maot akang bade miyos deui. Kasaha pamuntangan abdi ari sanes ka akang? Tong hariwang idah akang geus badami jeung Kang Rasdi. Lamun aya naon-naon mah minta tulung wae ka manehna. Tangtu manehna bela tumutur saperti akang. Kang, ari akang nyaah ka abdi. Ceuk Saida bari neuteub. Tangtu wae nyaah mah idah. Upami akang di panyabaan aya milik mendak kasenengan rek mendak istri nu geulis sarta mingka nyaah ka akang. Poa moal emut deui ka abdi mah nya Kang. Idah, ieu leungeun akang barito dipake nyekel pacul keur ngagarap sawah, dipake nyekel badog keur ngalas suluh. Eta teh bakat ku nyaah ngabelaan indung bapa jeung adi nyaeta Idah. Tapi buktina geuning lain indung lain bapa, malah Idah oge lain adi. Sedeng aranjeuna ka akang jasana gede, tapi ka akang sagede kieu lantaran diurus ku aranjeuna. Idah, akang teu bisa mulang tarima kanu jadi kolot, tapi akang geus sumpah di jero hate ayeuna pisan hareupeun Idah. Kasaksi ku Jirim Latif nama Oneng, akang moal boga pamajikan ari lain ka Idah mah sing percaya Idah ka akang. Kang Saleh, lamun pikiran akang kitu abdi menta disaksi ku bumi jeung langit. Abdi oge moal boga salaki lamun lain ka akang. Ceuk Saida bari ngarangkul. Saenggeus silih rangkul nyacapkeun ka sono Saleh. Cengkat yung nangtung bari omongna. Idah, sing sabarnya dagoan akang rek nyabah heula. Baraya kaum dangu Saida teu nembalan ngan ukur unggek wae bari cipanona nyurucud sarta neuteub kanu ngaleos tapi kalesna teu ka tembok. Yang geuning kieu nya jadina. Hadak kudu kumaha tudanya. Hariwang nini mah. Tepang sono angke deui anjing deui. Aduh, si Ujang mah kumaha. Euleuh baraya waktosna barantosep. Cak urang tunda baraya kaum dangu anjing urang teraskeun deui hanca bag katilueuna atanapi episode katilueuna baraya kaum dangu. Hapunten pisan tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Sareng hatur nuhun tina samudaya subscribe-na sareng satiaana. Baraya kaum dangu tong hilap oge anu alanyar pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarahateurang gana bag-bagan carita Mang Maman. Mung sakitu wae ka baraya sadayana nya hilap. Hapunten we nya kasadayana mugia dihapunten dina samudaya kalepatan kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Cag.